Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun wiridan di bulan Ramadan lobakeun maca Al-Qur'an. Yuk orang simak bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna 'ala qulubihim akinnah وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Allahu a'lamu bimuradi wa minhum lan iku tetep setengah saking kufar Makkah mayastami wa tayyung kang ngarungu yang manilaika maring sira Muhammad idza qara'ta tatkala maca sira wa ja'alna lan anda daakeun insun agung ala qulubi mingatas pirang-pirang atine kufar Makkah akinatan ing pirang-pirang tutup-tutup autiatan tegese pirang-pirang tutup-tutup Allah yafqahu saking enda orana namaham ya kufar Makkah ing Quran yafqahul Quran tegese orana yafhamu tegese orana maham ya kufar Makkah Al-Quran ing Quran wa bi adzani maqaralan ing dalam pirang-pirang telinga ya kufar Makkah wa qara ing tuli atawa ing sumbatan atawa ing tutup kene tuli somaman tegese pirang tuli wala yasma'unahu wa gawana ngarung ya kufar Makkah ing Quran sima qabulin kalawan ngarung narima wa iyarau kula ayatin la yu'minu lan ningali ya kufar Makkah ing saban-saban ayat maka orang ningali ya kufar Makkah orang iman kan ya kufar Makkah biya kalawan ayat hatta idza ja'u kamala malatat kala teka ya kufar Makkah ka ing sira yujadilunaka maka yujalilunaka hale maduan ya kufar Makkah kabeh ka ing sira ya gulu maka ngucap sapa alladzina kafaru ngagekang pada kufur ya alladzina kabein orana nama tiga seorang nana hadza apa ala zaikilaikal qur'anu illa angin azatirul awalin angin iku pirang-pirang dongeng-dongeng kang awal kabeh caritaan-caritaan kang awal kabeh akadzibul awalin tegese pirang-pirang caritaan bohong kang awal kabeh kal Allah kaya pirang-pirang gugumuyu kaya pirang-pirang pigumuyun wal ajib lan pirang-pirang pikaheran jamu usturab tinutiaku jamal lapan usturab bidumi kalawan den demakeun وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
anfusahum wa ma yash'urun. Allahu a'lam muradi wa hum lan utaya kupar Mekah ya nauna iku nyaregah ya kupar Mekah kabehan sing manusia nu sakit. Tibain Nabi tegese nganu tingkang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wayan auna lan ngadoh ya kupar Mekah kabehan tabaadun tegese ngadoh ya kupar Mekah kabehan saking Nabi. Malayu minu Nabi maka orang iman kanya kupar Mekah kabebi kalawan kangjeng Nabi wakilalan dan ucapaken balapad apa nuzilat dan turunkeun ya ayat bi Abi Thalib ing dalam ki Abi Thalib kana gangan ya Abi Thalib yanha iku nyegah ya Abi Thalib an adahu saking milaran ing kangjeng Nabi tapi walayu minu bilan orang iman kanya Abi Thalib kalawan kangjeng Nabi wain lan wa yuhlikuna lan orana nama tegasa orana na yuhlikuna ngarusak ya kupar Mekah kabeh binayanu kalawan ngadoy saking kangjeng Nabi ila anfusahum angin birang-birang awak ya kupar Mekah li anna dararahu alaihim kana satune kamadaratan na ihlak ikut tetep ingat dasa kupar Mekah wa ma yansuruna lan ora waru ya kupar Mekah kabeh bidzalika kalawan mangkono doror bidzalika kalawan mangkono doror. Dek nyaritakeun kelanjutan tentang kufar Mekah nu teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat. Tapi sanajan teu percayanya na ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan, ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa, ahli akademi, bahasana luar biasa. Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa, ayalah pasar paranti kontes syairan, pahebat-hebat syairan. Cek urang mah kuari mah kitu musabakoh syairan, musabakoh bahasa tah eta teh di Arab kos kitu. Jadi jelema bararoho urang Arab nu ngaran Abu Jahal teh pinter, nu ngaran Abu Sufyan teh pinter, nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teteh nu mantak diagung-agung ge ku pinter, jangan bodoh mah tilok anu diagung-agung pinter teteh. Jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul, sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat nyana teu percaya letik nama ajin nyana gesok ngadengekeun eta Quran hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak jana teh ji lamun ditilik-tilik memang hese cenah cak ada eta nyieun kos Quran nyana sakitu palalinterna, ahli bahasa, ahli tata bahasa, luar biasa kana bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadenge Al-Qur'an mah tercengang di harapan Kangjeng nyana, ya buatan sia, ya tamah kitab naon. Tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae bagus sebenarnya Quran pohara eta Quran. Lamun didengekeun ku jana atuh apa bae wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nginahin tungtungna teh akur wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kallabat samud bi tawaha idzin ba'atha ashqaha.
cek Abu Jahal eta bisaan hak kabeh bisa eta Muhammad cek lalakona eta ji nya ngomong di imam lain lalagan eta cek nya kos kitu eta ih mantak ditangtangan ku Kangjeng Nabi coba ayo tah okos ieu bae lah kos alam taro coba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil lam kabeh aing bisa cek anak mim kabeh jeung lam lah aing mah bisa coba cek Kangjeng Nabi al fil artina gajah wa ma huwal fil naon eta gajah in huwa illa khurtumut tawil gajah malaina naon kecuali binatang nu tulalena panjang terus kecak Kangjeng Nabi geus aing sakitu doang bisa lah lumayan sakitu ge Abu Jahal aya we gak bisa urang mah bisa atuh mun ditita jasar jago atuh Abu Jahal gak bisa al-fil ma huwal fil in huwa illa khurtumut tawil sakitu mah lumayan tak Abu Jahal cak Kangjeng Nabi ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna henteu mah nyaritakeun gajah bae cek aya bae eta Abu Jahal jadi okos tu gagah tapi sakapeung mah orang kos tu bodoh sakapeung mah pikaseureun eta Abu Jahal emang jawara mah kos kitu jawara eta Abu Jahal ngaromongnya di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan dua Abu Jahal tilu Walid bin Mughirah opat Nador bin Haris lima Utsbah genep Syaibah eta Utsbah bin Rubaiyah Sabiah non gitu Syaibah bin Rubaiyah Umayyah 7 Umayyah bin Khalaf 8 Ki Haris bin Amir karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu deuk ngaharu biru ka Kangjeng Nabi anu paling mentang ka Kangjeng Nabi nyana ngarobrol tah nu 8 nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tas ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador iya Aba Kutaibah ma ya gulu Muhammad naon sih eta nu sok dibaca-baca ku Muhammad naon eta ma adri ma ya gulu cak cenah ieu teh naon teh menusuk diomongkeun ku Muhammad mah eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir kunyam kenyom nya mah ngan saukur dongeng-dongeng nu bara heula ya kitu Muhammad mah ku aing didengekeunana dongeng nu bara heula kumaha nya mah teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam ngadongengkeun Idris ngadongengkeun Nuh ngadongengkeun Sulaiman Daud Isa Musa kabeh jadi jelema-jelema nu baraheula nabi-nabi teh didongengkeun ta kunyana jakos itu mah kitabna tapi nya eta bisa kos itu nang di mana aing puyeng nya nya teh di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saata nu ngabejaan ge bingung bu itu bisaan kitu teh Muhammad budak kamari ieu heran aing mah jangan dahar uyahna mah heulan urangnya sok juga uya-uya atuh teh jangan garobrol bae kos kitu tah jol be Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing batur sia sok tararomong kos karah itu bae geus itu percaya ulah sok haju diperdalam aing ge pugu puyeng cak Abu Jahal aing sok ngadengekeun ta Quran seberapa bagus eta atuh hiji bahasana tertata rapi kadua maknana jaku bagus teh atuh bubar cak Abu Jahal iman sia aing bloon sia
geus bubar kayak urang kumpul deui geus kayak bola lubar kayak ngadengikeun deui bagus sakjana amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cak Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon engke jelema nararanya anin naba'il azim naranya engke tentang berita-berita nu agung allazi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho gitu summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nyara tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa ku ge katalar keneh cek keneh sapotong bae mah tah ku bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon aing ngadengekeun ieu tah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا gini eta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat naziati gharqa oi malaikat anu sarem Wasabihati samhanu cara repet lempangna sabiqati sabqa terus bal mudabbir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing eta gadengikeun ngadegeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra terus Jabaragus dia eta Muhammad. Gas bubar. Cak Abu Jahal dulu sok diperdalam dan bal geus kitu mah tuh. Sia ke ariman deui. Ulah awas, janji setia. Urang ulah iman ka Muhammad nya. Ah siap cak kabehan teh. Tapi kan Quran mah bagus bae. Jadi jadi ge sarua ka Al-Qur'an teh tah, jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teu nyaho naon tuh. Pinter Masya Allah kayak ngarobrol deui datang gitu bae eta memang nu tadi dicaritakeun datang ijtama Abu Sufyan Abu Jahal Walid bin Mughirah Nadhr bin Haris Utbah Syaibah kabeh Umayyah bin Khalaf Haris bin Amir kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun Al-Qur'an ngadengekeun ge eta nyana tercengang eta berita-berita nyanyana nang di mana ai diangkat jadi rasul kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad ndek ge ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing mah nu teu nyaon ka Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah atuh cak Abu Sufyan sanu teu nyaho mabok kae di sia ulah loba omong sia kahayang aing mah malaikatnya turunlah ke aing kok Muhammad sih tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiun Al-Qur'annya ngadengekeun eta ngeunaheun keur mah Muhammad mah sorana ngeunaheun haji eta bahasa-bahasana emang ge jadi diaralem tah geus ulah loba omong sia tuh karari itu deh tah ieulah kupar-kupar Makkah teh kos karari itu mentak wa minhum man yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup
wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wapi adzanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun ge ngan sakadar geugeuyan hungkul kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun Allah manutupkeun hatena soteh Allah manutupan ceulina soteh lantarannya nangis nyeun sebab kana nu bakal ditutupan ku Gusti Allah kaya ning nyana buang kawarah jasa kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab kana tutup ka hate tutup-tutupna ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah hatena teh ditutup ku Gusti Allah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae eta tah nyaho bae kana hukum teh nyaho bae kenal bae kana hukum tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula hatena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima alayafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayang nyana mah paham Al-Qur'an bahkan wa fi adzalihim wa qaradina ceulina ge geus ditendenan tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an urang masa kieu mah alhamdulillahirabbil orang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an sebalik eueuh deui Al-Qur'an saminggu sakali bae ngadengekeun Al-Qur'an geus pala yasmaunahu sima qabuli teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang ngadengekeun teh seperti angin lalu bae padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah eta kupar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari Quran didengekeun tapi dipahami henteu dipahami ku urang ala kadar doang setelah paham teu dipake buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu keur carita atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nyana make Al-Qur'an ja pamarentah nage mayoritas Islam bahkan aya kiaian bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi maling jeung maling bae teu make berarti ka Al-Qur'an di luhur da teu make masyarakat nage teu make sarua mabok ambalaya zina terus bae judi terus bae ieu hukum Al-Qur'an dek dikamanakeun coba urang sakadar panggil Muammar sabar duit si Muammar teh sabar duit ayo 3 juta 5 juta panggil 10 juta panggil dengekeun oh nya ngeunah luar biasa nyana ngadengek nyana ngan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah cak Muammar teh ai prak teh beres bulu dan jararina eta pan tadi tata wala taqrabuz zina wala taqrabuzina tapi hukum dek di kamana deres keneh nusok maca mah urang mamaca geus cara maca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat sajuz teh sakedeung jasa lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah besi patekrok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sampai sapeting maknya henteu bisa sajam macan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat haji maju wah
nggak geter-geter jangan. Ulah nggak geter sia. Sabaraha umur sia? 70. Potong masa balik sabaraha? 70 cokot 15. Itu malaikat bae itu sia ka aing. Aduh Gusti Allah. 55. Sabaraha kali tamat salilah hirup sia Quran ah. Ayo. Quran sabaraha juz kabehna? Hah? Pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola? Nyahoan. Rud Gullit cenah. Kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris nu paling hebat sasya? Nyahoan. Kanu kos kadar itu menyahuan, luar biasa riwayat bola nyahuan ti mimiti si Pele datang ke si Pelu nyahuan kabeh luar biasa tah ka Al-Quran mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam ha di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang. Masya Allah mumpung kuari urang can paeh gas balik gaji Quran cekel bae guys. Cak majikan ka mana ka haji mau mawa Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngagebleg. Aina le simba caang sama. Sial jasa. Cak majikan ka haji tolol. Ka Quran mah geus ngageblek ai ka bujur masih kene nyata. Nyawa aing jadi kieu ye hirup. Ai ka kula kumaha jelasan teu? Urang geus siaga. Kurang jelas. Aduh, aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas namanya jeung urang Lampung Putih. Sanajan meureun sok marah bae aing resep ka marahna puguh. Tuh, eta kos kitu urang bakal disidang. Ya Allah, ya Rabb. Teu daek gadayekeun Al-Qur'an. Dina kitab Taurat aya bahasa kieu ya abdi ama tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuh wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuh harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'un. Dina kitab Taurat teh aya seperti eta. Biartiana wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ke anjeun surat di sebagian dulur anjeun surat di babaturan anjeun surat di kanu pake kacita ku anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu anu tariq anjeun minggir heula watak udu diuk heula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiru harpan sahuruf eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un. Manitaliti luar biasa. Wa hadza kitabi, ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika, diturunkeun ka anjeun ieu kitab. Anzalkum fasaltu laka minal qaul, kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaik fihi litatammala tulahu wa ardahu summa anta muridun ahnu sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kunaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alaik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh duluratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urang keur nu sederhana urang keur lempang di jalan
jol be aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila ka kasih aya ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat sia ka negara ka mana ka nu mawana kula mah jadi negara ka sudah kek tunggu ya rokok teh ya ongkos saya boh dikieun 100 ribuan yeuh sat aya nu jokot 10.000 tah gaya pengusaha teh kos gitu pengusaha pelit teh kos gitu 100 200 10 ya sial cek bawa surat teh ku galedeg cek Junaid teh din kasih sila kasih baca orang baca heula surat neangan coba tempat anu ngeunaheun tempat anu ngeunaheun belah di dieu di mah loba nu liwat tentrem baca berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki ieu mah kamang datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari disertai dengan rincik-rincik hujan. Dari situlah hatiku menggetar ingin menyatakan isi kandung tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh si Junaid tadi jasa diserangan hehehe ngan teu paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan tah siap pernah di suratan semacam eta bungahna luar biasa sanggesta bunga macan lagi unekal liwat saya tiga can andai kata aya suara-suara nu ngaganggu pasti suara nu ngaganggu eta hei bandeng sia disentak ku sia andai kata rada poek pasti meuli baterai heula sorotan ku sia kusu jasa sia eta di suratan ku eta bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an pernah sia husu maca surat ti kabogoh sia pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa nganaon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat bakal dikitu-kitu haji tadi sabara kali maca Quran sapoe sabar aja pernah teu disuratan ku babaturan pernah kusaha rekan usaha kumaha eta maneh maca surat oh luar biasa husu jasa sebab didinya aya kauntungan kula disuratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain engkau harus mengirim barang udahlah urusan harga diatur saja andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20 udah saya beli 40 udah nanti datang barang saya transfer uangnya pan eta sia husu jasa lain husu deui woh di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova husu jasa husu aya nu kaliwat tah eta teh atawa surat di atasan ka bawahan atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa aju sia baca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante haji henteu osok dibaca cara boga Qur'ana leungit
dibandingkan ke orang surat di Kabogo, surat di rekan usaha, surat di atasan, khusus luar biasa macana. Padahal hanya sakit keuntungan dunia, tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat. Teu pernah didele-dele acan. Andai kata didele salah makrodna, andai kata geus bener teu husu deui macana. Deuk kumaha sia ieu hirup. Urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat ada kumaha minta tulung ka saha. Nah, nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae. Gas ulah kaluar-luar aing mah deuk di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah deuk di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung anyar. Tah, baca Quran teu bisa. Loba ustad di lembur. Cenah hese jasa janeanganana anu aya kula mah teu pernah. Mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah dan ka dedat kunaon ngaji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae hayu hajang bisa maca Quran udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae mamang macan pernah aja bisa maca Quran mamang mah kudu ti Iqra heula tuh mang maji geus pokona mah bayaran sabaraha cak tuh sia masuk aju bayaran gitu sabaraha itu bayaranna cek usap anu ku ge boga anak pemajikan ku karena Allah bae oh angel ka bisa karena sebab kulana teu giat aduh aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana ieu ustad mal manggih Pak Haji karena Allah mah mal manggih ku ari mah tuh geus pasti ni kos kitu bae juga satu siapa kan naiknya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10 lamun bebeneran macana mudhoafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat aki-aki nu kakarak ngaji alif bahas sing ade bae sing ade guruna artina guruna teh ulah nusuing namun nusunya alif engke kan Pak Haji alif alif atau alif alif sia alif aing si ada guruna tah ieu mulai Pak Haji alif batasa jim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusus dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu sorga terbuka bidadari geus dia Haji Junaid Allah karim gas aing mau nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae ja kos kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing paeh aing asal boga ridho Gusti bae los TV jang sia ka anakna dan tianu bagus ka dieu Pak abah sepeleng tah naon ieu abah bikin ka anakna ha jang sia teh mah kunaon emang loba etaan rumeuk cek cenah teh loba sireuman abah mah hayang nu jelas ya abah kos kieu teh aing lalagaan los yang sia moal aing moal ngadengikeun radio moal ngadengikeun TV aing maca Quran 3 tahun deui aing mun galibna 3 tahun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji pohara jasa tah mah Ki Haji pohara jasa tah mah geus istimewa bae tah mah Ki Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junaid maju ya Pak berapa umur? Genep 3 Pak barakali ya maca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru saha guruna aya Salim lim sia guruna dibayar aya jangjingna dibayar ka dia da henteu guys bener geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV eueuh radio
kula mah ngahaja we maca Quran betah 3 tahun kula maca Quran. Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jana di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran geus sorga. Ya Allah ya Rabbi aya deui bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika wa tuqbilu alaihi bikulli wajhika wa tusgi ila hadithihi bikulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shagilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa. Hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hati anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana. Andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia ku husu-husuna ngobrol jeung dulur sia ku husu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana za muqbilun alik. Hei aing tiapan ngahareup ka anjeun wa muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun. Aja'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun kakak aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia. Coba eta mun urang di kitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa di rapihan kursi di lapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngahareupna teh ku seluruh awak maneh wajah maneh disanghareupeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana Allah lu kaliwat ade kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kahareup ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas siap ku aing sia. Apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang di kitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha. Masya Allah Masya Allah. Nah iyalah nu mantap coba Al-Quran masih ngade urang manggi tulisan Al-Quran di jalan urang na teu boga wudu komo boga wudu mah ieu teu boga wudu cokot bae kajen teu boga wudu ge cenah boga hadas gede cokot bae. Kunaon eta Al-Quran sing hade besi pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran. Allah maha uninga abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu cokot simpen di tempat luhur. Quran mah teu meunang ditendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang ditumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna ditumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang. Komo ku majalah-majalah lain deui Quran. Mawa Quran masing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim. Ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna. Ieulah Al-Qur'anul Karim. Baca kurang Al-Quran Allah maha uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang. Mantas salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak da kadenya bah gandeng abah keur maca Quran ya ti emma ye naon tadi balanja cenah belanja nu aya bae lah di emma di ditu bejakeun ka mancanna nu aya bae abah sia kitu jasa jangan ya di balanja gegeran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun jol bae pemajikanana ye kaji ayeuna ulah ngaji bae tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja aya mana nu aya bae tiba heula nu aya bae ulah ngaji bae balanja ye sadaqallahul azim can geus acan saayat
geus sadaqallahul azim. Gara-gara sia tah balanja tah deuk dihareupeun TV kotrek 2 jam dihareupeun TV maca Quran saya teh anggeus aya di TV 2 jam saya tangke bakalna disidang ke dihareupeun sabaraha ayat sia maca Quran saayat teh anggeus aya Quran teh dianggeuskeun atuh pan kaganggu ku pamajikan atuh beres mere duit atuh ka mana hareupeun TV aju anggeus disidang ya disidang Masya Allah karim sing ade nu can bisa maca Quran belajar nu geus bisa maca Quran mantes salat baca ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus hate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus hate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya karim, ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid. Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca bae ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tah mah geus maklum jasa tah mah memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعودون ذلك عالم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca ta memeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedangkan kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak kos kitu bejakan dia kan itu ye cakir aing mah tugasna nanya udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kedua anak bilatung jeung cacing nu endeup ka nyana kunyana dikoe bilatung maka jeung wawanianan sia Noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji
nya geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha meme sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering biasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu atuh teu nyambung Gusti nah wayahna komo nu geus kolot mah geus baca di tamah tu aya ieu dina majmu nu mantep dipuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang geus itu talar geus ngalawudu heula langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbil alamin ya qaumam lain am yaqulu laftarahu cek pemajikan anak kaji ayo kos gitu batung bisa kula geus teu make calana ieu buringas deui tak Ki Haji ngadege teu make calana buringas geus sadaqallahul azim Ki Haji oplong eta batu ngadege teh pamajikanna ongkot eta ngomong kos kitu deui masyaallah manis sawadak teh camrok eleh bae eta padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha Quran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah lamun waliullah manggeus lupa darata geus teu inget tanaon aya urang mah da pamajikan sawadak geus ular kieu we tanzilul kitab la raiba am yaqul aja muka calana di hareupeun nyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahul azim ya Allah ya karim Al-Quran baca ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keuseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes urang geus sabaraha bulan sia ngaji di Ustad eta aya 5 bulan mah coba dites emang abah bisa atuh deket tes gua cak anakna abah ge hayang bisa maji bah tuh tadi itu ka Ustad isin abah tuh dasar abah neraka atuh eleh ku anak baca tes kurang anakna ya bisa datang ke mana bisa ya budak maca makhrajna kudu rapi bikin adi tuh ke mana Haji Soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase atau ka ka Ustaz Sodikin atau ka ditu ke Banten guys ayo ke Banten guys ya di Banten mah koplaknya beda buleud pokoknya buleud guys ka ditu bikin anak kurang guys ulah dimusabakohkeun asal bisa bae maca Quran masya Allah atuh aing makhrajna rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu atuh geuna nu macana ge eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana ge maca teu ngeunaheun ieu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bara-bara batur nyana ge geus teu ngeunaheun masyaallah bacana ieu wa minhum may yastami'u ilaik inna sawarena ku permekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinnah ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus kajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan nu mantap ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyana nanyeun sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat
hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromonglah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teu aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikasirieun eta mah ucapan-ucapan pikaaneheun eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara, pamanna teh diantarana Abi Thalib. Setelah teh aya Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu dek ngebahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan nganjerikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana ti berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi endek Abu Jahal Abu Thalib dan endek ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nabi coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang mang mah endek baca 2 kalimat syahadat cek bujang sembarangan sok syahadat na bae 3 kali kitu hos bae Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman tegur ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakinnallaha yahdi man yasha tapi Allah nu mere hidayah tigakeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus merenung Kangjeng Nabi kieu nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak hal teu iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kanan darah daging wayah teh diberi hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kangjeng Nabi reda oh jaheuh geus teu bodoh nah ieulah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib
Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad. Coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Jo eta kos kitu eta Abu Thalib eta iman mah ulah dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh, ku sia perhatikan mah teu naon, tapi aya dituturkeun mah ulah. Cek Abu Thalib, masya Allah mahal jasa hidayah. Tak turun ayat ieu, wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyarargah ka manusia anu dina iman ka Kangjeng Nabi, nuturkeun ka Kangjeng Nabi, wayanhauna jeung ngajauhan ku par Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi. Wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku par Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyarargah teh ilaan busahum kecuali ka dirina. Nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak, nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun. Nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak. Teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri. Teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina. Teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahueun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna, tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah, mahal ya masya Allah. Nu mantak ti lumbur mana bae daek datang ka dieu aya imanan, aya ngadengkeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah, kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna, eta teh anu ngetuk hate urang iman. Urang teh dibawa ku iman. Gedetan teh tak iman, wallah alam botak buat tak iman. Dibawa ku iman orang ka dieu teh. Aja geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae. Aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh. Aya nu di Tangkal Ambon bae rada leutik kumaha iman. Aya nu di mobil bae ku ari ngajina lah geus sarua bae cenah ceukna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna. Aya nu di jauh bae henteu ka dieu. Henteu ka dieu di imahna masing-masing. Bung aing mah ka dinya mah izin, aing mah kolot ceukna di imah bae. Atuh tah mah kahalagan ku gengsi ngan tetep bae aya imanan. Masalah sih masalah tambah ukur ku sorangan bae, ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan anu keluar atuh macem-macem bae. Aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae menyepaeh cenah di tengah. Aya nu kitu bae teu nekat meureun teu matang teh. Tuh, masya Allah. Jadi bawa ku iman orang teh, iman orang teh ngomong ngaroweco, ojah. Pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an, melalui fikih. Oh, nikmat iman subur, al imanu yazid wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Matak sing hade tah, urang dek maot cara tadi sing hade. Nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara. Buktina Abu Jahal tadi tah. Abu Jahal ulah besing ke urang, naudzubillah min zalik keur sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia inget balak genep teu kieu ku jadi inget balak genep hos bae paeh coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah ji aing hayang kapanggih haju gegeran ulah cicing dirinya balik deui geus kapanggih tungtun geus keluar deui balak genep ya nyasar ge ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya ge ngarenjag ieu ngarenjag didatangkan ahli Allah naon sebabna sebab geus teu hayangeun kopi teu hayangeun teh teu hayangeun rokok teu hayangeun bakakak teu hayangeun jeruk teu hayangeun doa. Geus teh hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teh hayang cek dia teh hayang doa nyekelan kali Allah biasa teh nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah
beda nasihat keur butuh mah langsung ingat Allah. Keur kieu mah geus tafwid teh leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah. Fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana. Geus tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah. Artina pasrah jasa ka Allah. Bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa. Teu mawa danaon, teu boga amal ja abdi maka Gusti. Kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah. Ulah ngaku hebat di hareupeun Allah. Aku dosa aya di abdi, kasalahan aya di abdi, tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura. Ka sorga abdi mah lain ahlina, ka neraka embung. Kumaha Gusti bae tama abdi mah. Jak ka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah. Cak Allah teh di tengah-tengah bae nya. Kumaha Gusti bae lah atuh, tengah ge atuh, azaulah panas bae abdi. Kabal-kabal mah atuh ka sorgakeun bae Gusti. Eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah. Cak Gus Dur nipu Allah Gus. Eta doa nipu Allah cak Gus Dur. Kos kitu teh ilahi lastulil firdausi ahla. Gusti abdi mah ka surga jalain ahli wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat. Sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah. Ka manakeun atuh terserah Gusti. Ka sorgakeun bae tertipu berarti Gusti. Bisa leta Gus Dur aya-aya bae. Teh kitu nya sing hade keur sakarat bisi aya abah urang keur zakat deuleu. Bapak urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah. Toel ku urang teh. Di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar. Ulah keuna di dieu teu betah. Teu betah. Bae ya santri ya, kiai. Oh, ngalayat. Toeli ulah kebal-kebal pan eta kiai Golkar us ulah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui geus teu bener-bener ahli ibadah keuna di dinya moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae pan deres pan geuna geus janana ge beda jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampura geus pinuh ku nasihat Allah. Contoh ta Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal ta eta Abu Jahal tanu menang singkirkeun tuh gitu eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Quran diturunkeun bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe isuk antara Salasa jeung Rebo Daye berjumlah 92 orang kiaina Ki Uding Putat milu Kiai Haji Jamaluddin Pandeglang milu tadi nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama Iprak Harayang milu kabeh jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantuna Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu insyaallah orang luar nage hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh kemudian Haji Ani marilu terus lobaan jazadah nu milunya kemudian ti luarna atuh orang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu
lobaan malahnya nama duka sabara urangna. Kemudian aduh ayeuna Haji Pandi nusuk berangkatkeun haji teh kita ge sarua de milu. Terus Haji Rosidi Ledung milu. Terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae. Tapi hayang milu naik 50, hayang milu naik 60, hayang milu naik deui 90 geus tutup. Wariga lamun dibuka di wasi keneh aya keneh bae loba keneh ke kakarak pertama ieu mah eta kakarak teh ieu pertama besi kumaha kubadi ditu da besi naon gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya. Kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu nu hayang milu caknya mah ka Bandung meureun. Ye. Eta ieu luar biasa ieu jadi lobaan gitu milu teh orang ketos saja tuh aya. Terus ya 90 urang lah. Terus termasuk ti Bekasi ge aya deui Pak Joni teh ya. Nu baheula mobilna dipake ku urang naon karang-karana ngirim ke Yogyakarta teh kontainer. Wa eta milu deui nya ge duka opatan duga sabaraha. Jadi alhamdulillah di Pasir Gadung lagi aya marilu nah jadi berjumlah 92. Jadi orang ngaji masih isuk insyaallah ngaji umroh itu carita nama. Kemudian ngan bari ziarah tadi nama ka Yordan, Mesir, Yaman sekaligus. Ingan perena kebal teuing jadina. Taina di Yordan aya Ashabul Kahfi. Di Mesir aya apa kuburan di Imam Syafi'i, Abu Darda, terus yang berbagai-bagai ulama di Mesir. Kemudian tadi hayang ke Palestina, hayang ke Masjidil Aqsa, kemudian hayang ke Yaman, jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali, hayang ke Turki. Ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang, akhirnya cuman ke Baghdad, ke Iran, Mekah, Madinah. Segitu ke minggu hareup masih ngaji, kemudian berangkatlah Selasa atau Rabu insyaallah. Jadi diperkirakan orang libur 2 minggu. Liburna 2 minggu, kemudian ngaji deui, moal kebal deui, Ramadan libur deui. Insyaallah. Tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye. Ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah. Dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna. Jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Ulah cenah kiai umroh kebal amat 2 minggu dan aduh cenah kula lumayan ya di dieu. Sia mah kitu bae cuy. Berbagai-bagai lah nu datang ka kula ku kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh sehingga nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ieu kaditun mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh, sono jeung Imam Ghazali, sono jeung nusok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim, segala Junaidil Baghdadi, segala kubur eta nusok dihadiahan terus unggal poe tah ieu deuk nyaba ka ditu. Ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah. Kula dek berangkat jeung Abah ke Baghdad geus pas sini jasa pas dek daftar terjadilah perang Teluk. Eta pas perang Teluk teh tahunan dek berangkat ke Baghdad. Ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan bali caritakeun eta mah kos kitu bah. Meureun geus kadong niat ka ditu. Aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih. Kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih
atas Kidimyati Cidahu manggeus jelas tama Ki Armin nu manggihanana Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ke Baghdad cek orang Arab didinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu ju sakena itu kanyahuan daftarna deui kos gitulah eta tasreh jasa aju ya buyana dongeng di tapi tertentu abuya ge dongeng aing mantos di ditu cecek data mantos di Baghdad teu kapangijing sasa kapangijing si Dimyati Cilongok doang kos karar itu ila berangkatna teu kanyara rawat tak kos karar itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu urang ya kamari gaya dongeng karang pas dongeng itu ji Bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan nu ngora teu beres jasa batur mah di kuburan wali nya mah dikontrakan surang Cikupa emang karar itu bae pagawean nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep ngaji saminggu hareup deui wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin sakitu pengajian dina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.